besi urang teh ieu dijadikeun ahli neraka kullu syai'in yatlubuhu minhu setiap perkara bakal diteangan ku keaslianana besi urang benci ka kiai horeng urang bakal dijadikeun ahli neraka besi urang benci ka pondok pesantren besi engke urang dijadikeun ahli neraka benci urang ka majelis taklim besi yatlubuhu minhu eta teh bahasa lain leutik-leutik bahasa urang benci ka masjid atuh mangga teh teuing tapi tafakuran gara ge buat teuing aing ieu teu resep ka masjid teh deuk dijadikeun ahli neraka sok geura istighfaran isi kullu syai'in yatlubuhu minhu kullu syai'in yad'uka nafsi sok geura ketika urang geus bersih mah kolbu teh engke teh ketika trong zuhur sarua jeung aya nu adzan teh Allahu akbar lebaik mangga Gusti abdi bade Gusti tuh gerahan dan berang kolbuna heula istighfaran masyaallah karim anu ribut bae pamajikan jeung salaki kolbuna teu beres